kabeh baraya urang diajar aksara Sunda. Hayu kabeh baraya urang apalkeun eta aksarana. Kagangan caja nyata dana pabama yarala wasaha. Faka fasa zatah eta teh aksara ngalagenna a i u e o e aksara suara. Nu di luhur di ngaranan panghulu i, nu di luhur di ngaranan paneleung e, nu di luhur di ngaranan pamatek e. Aya panglayar er jeung panyecek eng, nu dihandap di ngaranan panyuku, nu dihandap di ngaranan panyikula, nu dihandap di ngaranan panyakra. Ratah eta teh cara nuliskeun rarangkeun. Nu digigir di ngaranan paneleng e, nu digigir di ngaranan panolong o, nu digigir di ngaranan pamingkal ya. Aya pangwisad ha jeung pamae, tah geuning sakitu atuh baraya anu di ngaranan aksara Sunda. Hayu kabeh baraya urang apalkeun, tah ulah poho oge urang amalkeun. Hayu kabeh baraya urang diajar aksara Sunda. Hayu kabeh baraya urang apalkeun